Assalamualaikum, sampurasun sobat pangdeui dan sampuring di sebuahna. Ingat ieu sampuring ngaprak ka benteng tinggal Walanda mulai dibongkar. Di benteng nyata benteng Legok Jawa telah dibangun sekitar tahun 1812 hingga tahun 1818 ku Belanda. Gunana nyata pikeun benteng pangintipan oge barak tentara Walanda tangtuna oge berenang salah sahiji tempat anu bisa dijadikan pamberokan ke pribumi anu kaitung atau kabilang basangkal ke pemerintahan Walanda. Kita di dieu sebagian di berokna tanya di bugina ini ngalaman penyisaan anu kacida pisan sawanang-wanangna. Ieu benteng tangtuna dijieun ku luhur urang ku karun-karun urang Sunda utamana urang dieu anu tangtuna pastina ieu pagawe teh direkrut atau dicokot ku urang Walanda teh bisa ban tempat dina raraga gawe paksa nyata rodi teh ya. Di benteng tangtuna jadi hiji lambang atau hagaan panjajah Walanda dina nyangremkeun kuku-kuku panjajahanana di Tatra Sunda utamana di daerah Cipatat ieu. Di benteng ayana di kampung Cirawa, nyata desa Cirawa Mekar, kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Jadi hiji Ciren, hiji ciri, hiji saksi bisu perjuangan bangsa dina ngalawan masyarakatan penjajah. Urang teang kumaha jerona ayeuna katingal meureunnan saburan di tempat tidak baralakna ketika urus jeung memang tacan aya pihak-pihak anu terkait utamana pihak di bagian bidang pendidikan jeung budaya oge sajarah anu malire nyara teu mulai eta tempatan. Yuk kukulkeun tingali ka jerona. Tadi sobat kayaan di jero benteng tembok nu modal pisan kandal kurang di 50 cm jadi ciciren ya bangunan kasida pisan tohaga anak baheulana ieu aya sarigsig besi anu jadi janelana oge panto-pantona dijieun sarigsig jeung besi ongkoh tapi kiwari kari urutna lantaran dijarah ku jalma-jalma anu neangan besi keur jualeun atawa memang mana tanggung jawab karena kasida loba pangajen atau gede pangajena ieu wawangunan dina ku tulisan-tulisan teu paruguh di jalma-jalma anu hareureuy atawa pirajeunan. Sabaraha rohangan ya tanah urut galian ya tanah anu digali na dua rohangan anu fungsi digali sabab di wartakeun yen di dieu ya harta karun cenah lahu alam nya jeung cenah mah. Jadi aya yang nu urut penggalian
benteng sekumahan ke urang kesaksian ye ngajadikeun hiji keprihatinan ke urang Sungkawa oge lantaran benteng turuntuk wewangunan anu dijieun jadi saksi bisu perjuangan bangsa kalululi teka urus seperti kieu ye padahal mah geus bisa jadi warisan sejarah anu guareun wariskeun ka anak incu urang oge bisa jadi aset wisata pikeun pariwisata anu tangtuna jadi income atau pendapatan asli daerah ke urang dieu khususna kacil lebarna. Di satu kangen benteng anu tadi anu utama aya oge aya deui benteng anu leuwih leutik ieu aya sarohangan pantona hiji ke diapit ku janela kaca katurna jakal nu ieu mah leuwih kasaeur ku taneuh saila 50 tahun bangunan siga kieu lokasi seperti kieu di belah ieu aya oge aya opat aya benteng 2000 ieu benteng 2000 asupna anu legok Jawa aya oge benteng 1000 benteng 500 jeung benteng 200 benteng 1000 sigana nu aya nu kaayanana sarupa jeung nu di legok Jawa ieu aya hiji bangunan anu tohaga nu gede anu utama nyata seperti tadi teh aya 8 rohangan coba di tukangna aya bangunan seperti anu ieu sarua 3 bangunanna oge aya tempat persenjataan di belah ditu teh ieu meureunan kaayaan benteng itu anu kiprahatur Sungkuring Risbuana ngalaporkeun di benteng Lekuk Jawa Cirawa Mekar Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Sampurasun.